Ngaran kuring Mansur. Umur kuring 48 tahun. Pakasaban kuring nyaeta jadi supir ambulan. Tukang nganterkeun mayit anu tugasna di daerah Serang, Banten. Geus hampir 15 tahun kuring digawe jadi supir ambulan. Pengalaman kuring jadi supir ambulan kungsi digawe di sababaraha rumah sakit anu aya di Banten. Salila kuring mancen tugas nganterkeun mayit, kuring kungsi ngalaman hal anu matak muringkak bulu punduk. Harita kuring menang kabar yen kuring menang tugas nganterkeun mayit ke daerah Pandeglang. Wanci rek ka asar kuring indit ka imah duka anu asup kana wilayah Kelurahan Unyur. Singket carita, kuring muru indit ke tempat anu dituju. Sanggeus nepi ka eta tempat, kuring nempo geus loba jalma anu rek mawa mayit ka kuburan. Harita kuring langsung buru-buru mantuan ngangkat mayit nu rek diasupkeun ka mobil jenazah teh. Sanggeus eta mayit aya dina jero mobil, dina jero hate kuring nanya bari rada heran. Nah, sanggeus mayit diasupkeun kana jero mobil ambulan, kula warga eta mayit malah arasup deui ka jero imah. Lain milu ngantirkeun mayit ka kuburan. Tapi kuring teu loba pikiran anu aneh waktu harita. Meureun aya keneh anu rek disiapkeun saacan indit ke kuburan. Ya kuring cicing nungguan dina jero mobil. Tekung silila dina kaayaan kuring nungguan dina jero mobil, ujug-ujug datang lalaki setengah kolot nyamperkeun ka kuring. Manehna gegedor kana kaca mobil. Kang, geus siap, ayo atuh urang langsung ka makam. Kuring rada ngagebeg harita. Bari nurunkeun kaca mobil, kuring langsung ngomong ka eta lalaki, "Mohon Pak, tapi anu lain teu ngiring Pak. Abdi sareng saha tuh nganterkeun mayit ka makamna?" Sareng abdi we Kang, panginten duaan jeung barangkali abdi nu aya di pengker. Ceuk jalma eta bari manehna asup ka jero mobil anu tuluy diuk digigireun kuring. Bari jeung rada reuwas keneh, kuring mali ka tukang. Barang kuring ninggali ka tukang, nah, ini geus aya budak leutik umur kurang leuwih 10 tahunan. Manehna geus diuk di tukang sagigireun mayit. Dina jero hate kuring, iraha eta budak asup ka jero mobilna. Eta budak leutik teh ngan saukur tungkul bari ceurik ngageunggeik. Ayo Kang, urang ti payun we. Kenu sejen mah nuturkeun ti pengker. Sanggeus kitu, kuring langsung ngahurungkeun mobil. Anu satuluyna
Kuring mimiti ngalakukan perjalanan nganter mayit ke kuburan. Salila di perjalanan taya obrolan dina mobil harita. Jeung sesakali kuring ninggali ka tukang nempoan eta budak leutik. Manehna masih kene sarua tungkul bari beungeut tapi kasediheun. Tekung silila lalaki kolot anu diuk digigireun kuring. Manehna ngomong, Mengkol kakatuhu Kang. "Oh, mohon mangga Pak, mangga." Kuring nurutkeun arahan ti lalaki kolot eta. Kusabab rumasa kuring can apal eta mayit rek dikurebkeun di mana. Keayaan masih kene sarua. Eta lalaki kolot teu loba nyarita sapanjang di jalan. Teteupana anteng neuteup ka hareup. Kitu oge budak leutik anu aya di tukang sabeuleheun layon. Manehna ukur tungkul bari sasakali kadenge ceurik ngageunggeuyik. Kuring nyobaan nanya ka eta lalaki ngeunaan layon anu rek dibawa ka makam. Tapi sakabeh pananya kuring ka manehna, lolobana manehna teu ngajawab kana pananya kuring. Berijing angger tuteupan, anteng tuteupan neuteub ka jalan. Sanggeus kurang leuwih sajam di jalan, kuring akhirna nepi ka eta makam. Kuring mimiti ngalawunan eta mobil. Barang geus nepi ka tempat anu dituju, kuring ngeureunkeun mobil. Pas dihareupeun gerbang eta makam, sanggeus kitu lalaki kolot anu digigireun kuring ngomong ka kuring, Kang, antosan di dieu heula nya abdi sareng barangkali kalebet heula ngecek siap atau nepi teh acan. "Oh, muhun mangga Pak," ceuk kuring. Geus kitu dina jero hate kuring ngomong sorangan. Nah ngadak-ngadak kuring asa muringkak bulu punduk ieu tarati sasarina. Kaayaan eta makam karasa geuman. Kusabab harita wanci geus nyedek ka magrib. Kuring ngareret ka tukang. Anu katingali ku kuring nyata masih kene peti mayit anu ayana di tukangan kuring. Harita kuring nungguan di jero mobil kurang leuwih 1/2 jam. Bari miceun ka kesel,
nya kuring nyendet rokok sabatang supaya tak kesel teuing dina nungguanna pamikir kuring. Keur anteng kuring ngaroko tekung silila lalaki kolot eta jeung budakna teh datang nyamperkeun deui ka kuring. Kang, ngantosan di dieu we nya akang mah. Sakedap deui bakal aya anu ngajajab ka dieu nyandak mayitna. Sabari ngantosan kulawarga anu sejena teu acan daratang. Oh muhun pak disoyos. Oh nya Kang, kuring teh teu acan kenalan. Ngaran kuring teh Damiri. Oh muhun mangga pak. Nami abdi Mansur pak. Sanggeus kitu eta lalaki kolot jeung budakna teh ngaleos asup deui ka eta makam. Hawar-hawar kadenge ku kuring sora adzan magrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kaayaan geus mimiti rada poek. Asyhadu an la Kuring masih kene cungelik sorangan di eta tempat. Bari di baturan mayit anu aya di tukang. Dina kaayaan itu tekung silila datang opat mobil ke eta makam. Sing horeng eta teh rombongan kulawarga almarhum. Sanggeus kitu salah sahiji kulawargana aya anu nyampeurkeun ka kuring bari keketrok kana kaca mobil. Manehna nanya ka kuring, Kang, nah tadi buat angkat di payun dengan tosan heula anu lain jeung ha akang buat apa makamna di dieu dijajab usaha Kang. abdi tadi dijajab ku bapak-bapak sareng murang kalihna Kang. Namina teh pada miri nyebat nama. Sanggeus ngadenge kuring ngajawab kitu, lalaki anu nyamperkeun ka kuring eta teh ngahulang siga anu reuwas. Ningali kitu kuring oge jadi ngarasa aneh. Anu kuring tuluy nanya deui ka manehna, kunaon kitu Kang? Nah akang siga nu reuwas kitu. Oh, kunaon Kang? Kang, ke ngiringnya ngamakamkeunna. Cek lalaki eta bari jeung manehna nitah ka kuring. Sanggeus kabeh rombongan kulawarga eta turun tina mobilna sewang-sewangan, kuring rada reuwas ningali salah sahiji rombongan kulawarga aya anu nyekelan foto almarhum. Anu ngajadikeun kuring reuwas nyaeta yen dina foto eta teh foto lalaki kolot anu tadi marengan kuring ka ieu makam. Harita kuring rada ngadeg-deg jeung bulu punduk kuring karasa ting kuring kak. Kuring teu nyangka kanu naon anu katinggali ku kuring. Mimiti kesang karasa ngorolok dina beheung kuring. Dina kaayaan masih keneh nandangan kareuwas. Ujug-ujug aya anu nempak kana tak-tak kuring bari ngomong, Kang, ayo orang ka ditu. salah saji kulawargana ngajak ka kuring milu ka jero area kuburan.
rada hulang-hulang kuring nanya, "Kang, eta fotona nah siga bapak-bapak anu tadi ngajajab abdi ka dieu nya?" Terus ari murang kali anu tadi aya dina ieu mobil eta teh saha nya? Ku kuring ditanya kitu, eta lalaki tengah jawab karena naon anu jadi pananya kuring. Beuki nambah kabingung jang kuring keur harita mah. Ninggali kuring bingung siga kitu, lalaki eta ngomong satengah ngarewas ke kuring. Yen budak leutik anu ku kuring ditinggali nyaeta anak pada miri anu geus maot 5 tahun ka tukang. Ngadenge siga kitu kuring beuki reuas ka cida. Kuring jadi beuki ngadareg-deg. Berarti anu tadi ngantirkeun kuring ka makam teh nyaeta mayitna sorangan. Paingan kuring ngarasa aya hal anu aneh anu teu siga ti sasarina. Sepanjang jalan eta jalma teu loba cacarita. Sing horeng anu milu dina mobil ambulan kuring teh lelembut mayit anu rek dikurebkeun harita. Sanggeus ngamakamkeun layona, kuring jeung rombongan kulawarga langsung murude balik ka imah sewang-sewangan. Di jalan kuring teu eureun mikiran kajadian anu karek kaalaman ku kuring. Sanggeus nepi ka imah, kuring langsung markirkeun mobil hareupeun imah. Anu satuluina kuring langsung asup ke jero imah maksud rek istirahat. Aya anu aneh basa kuring keur sare. Kuring ngimpi didatangan ku eta lalaki kolot jeung budakna. Dina impian kuring manehna teu loba nyarita. Ngan ukur ngadadahan ka kuring ti kajauhan, anu satuluyna ngaleungit teu katempo deui ku kuring. Isukna kuring mikiran ngeunaan impian tadi peuting. Pamikir kuring, meureun eta jalma anu datang kana impian teh rek nganuhunkeun ka kuring. Kusabab layona geus diantirkeun ka makam ku kuring. Wallahu alam bisawab.